Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Dede kenal? Iya, mah cucu kada Daud ya yang ya ayeuna rek ngayakeun potran barudak. Acara naon? Heueuh lamun eta teh masa kalian we jeung acara silaturahmi. Oi urang bari papajar teh cenah gini cek budak mah. Oh. Ini can aya batur mantuan. Heueuh nyata batur mah kaluli heula. Kewe cenah geus alarui kadararieu cenah da meureunana dimulai oge ke tahu. Setengah satuan. Satu ku abdi dibantosan. Sok hayu atuh deui itu mesti dahut teh ieu bawa tak tahuna. Tuh tinggal ieu. Saya sameleunana. Tuh, Masak naon wae? masak ieu hayang angeun lompong. Hayang kada demes. Yang budak mah tempe we, tah ieu make asin lompong teh. Jadi ciri khas ieu teh kolot baheula mah. Mata bulu. Cenah cek kolot teh mah ulah poho kawarna waktu teh teh turunan ieu teh. Mun urang teh mah ieu teh warisan. Tuh teh para pasak kadinya. Orangnya sama sepan-sepanan, Tuh, iya we tah kada lalap nama. Oh, lalap atah we lah. Aya leunca. Nenek teh di kebon teh di gunung-gunung. Da paranti ai ieu tuh. Aya leunca. Aya ieu. Ieu teh hasil urang gotong royong teh silaturahmi teh. Alhamdulillah kalaksanakeun. Ieu make jang paranti umak wadah make. Urang pasak sok bantuan kan saat orang bantosan. Oh, itu mejeng. Tah ya teh lamun nyukruk di zaman baheula mah keur organisasi naon salah bae di generasi baheula mah ku goreng rejet make mie asin teh asin pedak itu nenek mah sok waas Teroma. jadi ka generasi mah ka generasi nu anyar oge nenek teh hayang ulah poho ieu goreng rejet teh make mie da urang mah hiji hirup di kampung hirup nyuna asin pada we jeung sambal goang digedekeun pemasakan atuh pola ieu polakeun ke sugan we beres setengah 10 atau jam 10-an mah pasakkeun teh pasak banyak daguan batu balalik kalui asin ge rupa-rupa kan katana beuki jadi jelema teh beda-beda jeung daging-daging ge. Yang asin pokoknya mah. ya daging mah kudu dibeli na jauh ka kota coba mahal kayak ai lebaran sok meuli kadinya daging beli we sorangan ayeuna mah urang masak ieu we tah kolot baheula mah ngawariskeun ka nenek angeun lompong kada demes tahu di kodeblang geus we sakitu Halo. Sampurasun. Aduh. Masak naon, Nek? Salah. Aya acara naon? eta rek ngayakeun acara silaturahmi cenah ayeuna ti ditu ti mana ti urang ti kaler pada kamuripan gitu si aya teh mah ada istirahat Sapa paguyuban? nya abah istirahat abah Istirahat ya, guys. Biasa we lah kulit gila. heueuh bah ayeuna mah urang kieu we ayeuna budak aya acara bulan Karojong ku Polos sok dijaake ye asaan ye tingali ciri khas urang sia teh baheula angeun lompong jeung goreng rejet di mihan Waduh, mantap banget teman. kudu anu mewah-mewah bah Nya udah. uang mah asin ge geus enak Kita pun kedaharan orang Sunda eta mah. Kedaharan urang teh mah. urang anu Sarawak Ngarojong kana
Orang berarti ingat tah kalau orang pangaresepna. Budak budaknya ngayakeun pangaresep oge luhur urang gitu urang teh nulikeun tapak prakakna tadi. Bener Pak. Sukses lah barudak. Amin, amin. Tuh tinggal isak ya, tinggal asaan. Iya prosesna angin lompong. pakai asin. Nya make atuh udah sidikan sekolah teh ngarak hanyirna, ari hanyir teh naon sia teh kana kajurupan itu kabaca gitu. Oh, coba kental. Kental Bu. Kamara, Ai ngarandahareun tong ngarandahareun tong borowi eta nya tanggal kae tanggal lompong gitu masuk meureun. Tanggal talus. Talus lah. Eta Di ngeunah-ngeunah mah biasakan mah. Tapi aya paribasana geuningan ulah hirupa ulah siga cai ngecap kana daun talus ngagolosor. Tah eta berarti aya peribahasana. Aya kege kabahas kalau mun hayang ngabahas eta kudu rada jero kudu merenah. Mana angon lompong hancina kental naon lamun teu ngeunah teh caweran moal dihakal. Berarti aya nama tuang we heula kumaha rasana. Eta sakaya nama asaan heula di biasaan urang menang gitu. ya meunang apa meunang saanu teu meunang Singan ge aya ngasaan heula ka dieu. hirup oge kudu diasaan heula kayak geus karasa nyeri peulih tah karak asalkan oge kudu karasa heula kakira ngeunah tuluikeun ya mun teu ngeunah maneh kutahkeun mah ieu mah Oh, enggak. entong naon kan atuh contohkeun nya Contohkeun. kayak cuma cucu aku tahu nyiksa naon itu saja sampo kayak sampo saya bahasa naon sampo rasa encan Ningonan ya. oke tangkal sampo oke aya bahasanana tina tangkal sampo hirup rumah ieu sampo teh Bah, dinikmat kieu, Bah. Ieu cobaan geus ku Abah, cobaan. Nyenolongnya di Samaraan mah pas hidup teh kedua aya Samaraan waktu itu. Sok ngeunah caweran mah bah hirup ke caweran keuna karena naon oge kahirupan aya jalan Oh. tah lain naon saya teh kolot baheula teh karasa ya kalau jadi acan yang mana? Agihan gawean nyambel ngarasa rere pada boga cabak. Oh, siap. Kan baik kalau tulang oge alhamdulillah dokat. Tuh ya sama lihat. Urang ulek sok kalinya ngarah beres lah. Ngarah beres ya. Persiapan. Tah ye, ningali meuin persiapan oge. Ala jadul nenek mah masak teh. Ala jadul penting mah. Geunah angin lompong jeung kulit sampe. Oke lamun sase urang bahas. Geunah. Tinggal cek-cekerakeun persiapan. Kuala labuh nama. Sepan hui hasil ti kebon. Ieu daerah hasil ti kebon. Kudu meuli makanan heula dana. Sugana aya mah dana yang ngalewat gitu. Sepan hui. Tuh sepan hui. Nah,
masak kupan hui angen lompong. Sok. Nenek rek peperen urut masak. Mana coet na coet. Beli batuan eta. Mana coet na?